aya mesti kita sombongkan matak lamun ayeuna ibu jeung bapak marange ngarango acuk bodas ka panitia aya tadi nu mere cai kita lambang ecok da geus maot na moal aya dibungkus ku gamis hideung geus maot na moal aya di pakean ayeuna dibungkus ku warna beureum anger we ku kain kapan warna naon warna bodas jadi akam ada tos ngacuk bodas gampil ayeuna maot teh kantun ngurebgeun we ecok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam narido teka paksa Haji Sulam di imah Ceisah aya Ceisah nu ngajawab salam mudah-mudahan laleungit kasusah muncit hayam di imah Ceiroh nu ngajawab salam mudah-mudahan sing enggal tiasa angkat umroh hoyong ibu alumroh bapak hoyong awas soraan jika nameureun bapak-bapak mah geraya di alam barjah dak pokona mah sora awewe jeung sora lalaki memang beda matak abdi 2 kali maca salam sebetulna mah keur mencoba tapi anger-anger keneh nu tarik sora awewe matak ayeuna rek dicek deui ku abdi ibu aduh repeh pak Gusti ala kasakalah muringkak bulu punuk sora teh meni sora jin pak ibu sakali deui hoyong umroh teu cekap ku hoyong da ka Mekah teh kedah daftar tos da daftar teh acan gaduh duit jang daftarna alah rek kumaha tuh mangkaning ka Mekah teh ibu perlu dukungan ti salaki alhamdulillah aya grup hadroh sugan teh parawan biasanya grup hadroh mah anak muda remaja santri tapi ieu mah luar biasa ieu mah tara biasana ya grup hadroh nilem ini pelem Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin kirang semangat kirang kompak sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tau sareng bakina we Kang sareng bakina tau punten badena Rasulullah saha ieu nu teu damangna minta cai jang nu gering sing puguh ieu teh ngaranna saha bina saha bintina saha panai cai nu kieu mah aja geuning ibu ge lamun anak gering keluarga teu damang ka kiai nyuhunkeun cai mawa nu kieu pangadoakeun tah ieu ge akang teh sing puguh saha nu geringna ieu teh cai heran cai anu pang sangat murah oh satu jadi we poho deui ya gara-gara ieu atuh dah salah mere caina qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil. Sok bantuan angkat di tribalna. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gusti nyatariknya salah dari meningkat pede inna huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Alim cuma tudah. Al ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pangapunten ka panitia wabil khusus ka Pak Haji Diding. Sabab nu nelpon ka abdi teh Pak Haji Diding. Sampai setia menjemputku. Alhamdulillah. Asli abdi matara biasa dijemputku aki-aki. Hayo we Pak Haji Diding teh nelponan aja. Jika nama unggal poe ngemutan. Abdi sok jadi penasaran tadi di perjalanan da angkat ti Bogor, ti Cileungsi wios teu naroskeun oge. Di teh hayo we nelponan, dina eta teh aya ngaran teh Diding Iding cenah nya. Sok penasaran nu mana pas lungsur teh ce. Deges nelpon dijemput cenah di pertigaan. Amprok teh prok ya sugan teh kasep Pak Haji Diding. Tapi itu Pak Haji Diding luar biasa Ibu. Capek, beban pikiran mun abdi teu datang rek kumaha Pak Haji Diding. Matak didoakeun Pak Haji Diding mudah-mudahan sehat. Amin. Ya nu masihan cai nembe mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Hapunten pilih abdi teu lami Ibu ya nuju kirang sehat tunuh kitu teu kiat. Ditami cai asa teu akur jeung kaayaan. Dibere larutan da meureun abdi teh keur disangka barusuheun. Abdi teh teu keur barusuheun Gang teu keur sariawan Pak Haji Diding ya panyakit teh tunuh. Tah biasana mah da mangna teh ku gudeg atawa kuluak white kopi biasana mah. Aya teu aya kopina. Masuk atuh urang teangan heula nya bisi nyumput di handap. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Punten wios tuh urang keur tutunyuk eta. Ditanyangan kopi meureun ka baladna. Jeung atuh ingkah ka ditu. Ulah kalah tutunyuk ka ditu. Pasti deui. Jeung eta calik nyelap jeung rana deui. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ngaosna Ibu ulah lami-lami da di lembur di dieu ge sok aya ieu pangaosan mah biasa. Sok aya di dieu pangaosan rutinan. Solawatan. Yasinan. Sok aya marhabaan. Tahlilan. Di lembur di dieu mun aya nu maraot sok tahlil. Nya ulah aya nu maraot mah beratkeun da ieu mah grup aliran sesat ieu mah. Nu maraot tarahlil aya nu hirup arudu dari ditutup. Urang singkat padat melekat ngaosna nya tong hilap engke Ibu uih ti dieu nyanda ilmu anu manfaat. Oh Pak Haji Diding nyana kopi. Peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi diperingati dipusti-pusti ku sadaya jalmi-jalmi.
terutami kuno hadir dina ieu wengi panitia ngayakeun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi didukung ku sadaya wargi. Bingah dina hati sanubari sabab abdi ningali jalmi nu hadir dina ieu wengi jumlahna langkung ti hiji. Aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya pedagang sareng petani. Ngan anu utami dina ngaji sok dioyoban ku pemain inti. Teu birek deui dina ngaji lolobana iwalti aki-aki jeung nini. Alhamdulillah dina ieu wengi seueur pewaris Nabi buktos aya para ulama sareng para kiai. Tujuan urang sadaya angkat ti bumi sami maksad bade tolabul ilmi. Mugi-mugi sadaya jalmi sing payus mungguh Gusti di dunia urang sing jadi jalmi anu sajati, di akhirat sing kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kirang kompak amina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Isra Mi'raj Nabi anu mulia sok diperingati dijadikeun hiji agenda dina tiap tahunna. Kalebat ku urang sadaya para panitia nu ngayakeun ieu acara dipolah ti anggalna. Nu hadirna rupa-rupa beda-beda kabisa jeung beda-beda kaboga. Di antarana nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapa. Bantuan nyora aya ibu-ibu jeung bapa. Aya para pamudi sareng para pemu. Aya tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de. Bahkan dina wengi ayeuna aya Bapak Bin terutama dina peting ayeuna seueur para kiai sareng para ula. Ngan pastina nu di masjid jeung nu di bawah tenda aya duda jeung ran. Aya rana. Duda. Nu mana? Tujuan yakin urang sadaya sarua maksudna bade ngabdikeun diri ka Gustina. Mudah-mudahan urang panimbang khususna di dunia jaranten jalma anu bagja bari takwa, muga-muga di akhirat sadayana dijadikeun ahli surga. Amin. Ya Rabbal Master of Ceremony kartin teu. Paingan oloho. Can aya wae kopi teh nya. Master of Ceremony artina protokol mun aki-aki nyebutna nu dipihormat kersana para alim ulama, para ajengan, para kiai. Wabil khusus sesepuh masjid naon ieu teh Al Hikmah. Urang doakeun mudah-mudahan sana para kiai sing sarehat paranjang yuswana. Manawi aya bapak kuwu, aya pak kuwu. Mana masya Allah. Sugante sanes pak kuwu. Abdi teh rada izin panghayu ikut kieu. Setiap mayun ka pak kuwu keur seuri wae. Jadi timbul pertanyaan dan penasaran ada apa sebenarnya di hati kuwu. Tarojol pada jididingnya na kopi. Nuhun Pak Haji, abdi teh geuning damang aya nama tuduh teh. Datos aya kopi. Ngan ieu abdi panyawa teh leuleus tukur. Da tebih ti bumi teh ka dieu ngingkig bade kana panggung teh ojo. Leuleus ieu teh biasa nama damangna teh ku Pokari Sweet biasa nama. Cedak, tapi dah resep ari ka dieu pangaos teh Bu. Jalan saya mobil dugi hari kamari mah abdi ceramah ke ujung kulon ka ditu paku mobil tedugi ibu abdi dijemput ku motor bari nu ngabonceng teh aki-aki kabayang teh ku bapak abdi teh geulis baju alus geus diparfum nu ngabonceng aki-aki bari hangit atuh baju teh kalah hangit ku kesang tukang ojek. Abdi rek nyarekan kumaha meureun abdi teh bisa bersyukur ka Gusti Allah. Ongko kalimat thayyibah dibaca la ilaha illallah la maujuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Manya dibere nu kitu ayeuna abdi rek aral. Abdi teh naek we maksakeun oco. Kabayang ku ibu 7 kilo lain sakedeung dina motor teh dibonceng ku aki-aki. Bingung abdi teh da muntang kana behel eueuh behelna.
Akhir nama abdi muntah we karena beheung tukang ojek. Setiap digah cekek beheungna, setiap digah cekek. Umur-umuran asli bu abdi mah kakarek diamak ku tukang ojek. Eta tukang ojek molotot ka tukang malik sing sopan cenah muntang teh. Tong kana beheung, emang beheung aing setang gitu. Aduh. Repeh abdi teu ngalawan ece da sieun ragrag. Itu rojol teh ibu dugi ka lokasi acara. Masya Allah Pak Haji Diding jika kieu perjalanan ti Bogor tebih capek dugi ka dieu disampakeun jemaah anu kompak hari tage kitu luar biasa dipayun ibu seueur pamuda di dieu mah aki-aki wungkul teu karaos pakuwu semangat ngaos dugikeun ka 2,5 jam eta abdi ceramah lungsur tina panggung panitia meni bager langsung mere amplop ngan abdi reuas da ipis abdi api-api we ka WC puguh hayang muka amplop dibuka teh teu kurang teu leuwih paku 300.000 cek abdi ieu pasti pahilik keluar teh ti WC ibu eta panitia menikat hari weus-weus Bu Haji hapunten bade digentoskeun eta teh sanes kang Bu Haji pagentos cek mata punten Pak Haji Diding teu ayeuna geura pisakeun bisi pahilik mana jang abdi mana jang MC aduh aya tos digentoskeun mah abdi teras pamit ke panitia Bapak abdi bade wangsul permios eta bageurna panitia ece masihan kardus menikat opat ditumpuk we na motor teh ibu abdi teh dibonceng deui ku aki-aki nu tadi walah dipanghanapna beas kadua ayam hirup pangluhurna aya cau pokona mah ditangkep we kieu ya ku abdi teh da hayam hirup bisi leupas ari motor meureun ceblong remna dasar tukang ojek semangat ngebonceng nu geulis motor teh dikontrol pas rel teh hujan ibu serepet ceger teh pas mudun nabrak tangkal cau ceger nangkarak bongkang kita tukang ojek na kotakan sawah ku abdi mah teh da teh ditulungan asli tukang ojek teh teuing paeh teuing hirup da abdi fokus maro hayam leupas aja asli esok geura pasti kiai ti kampung mangalaman kitu aja abdi mah atuh ti tahun 85 kikian teh matak ngojek pernah boga motor pernah di bahanan kardus bereng hujan teh swat tinggal tai rapiana we nyangsang dina caurangrang ayeuna kieu teh modern aja alhamdulillah ibu Araya pokoknya nama terima kasih banyak untuk para panitia tepuk tangan semuanya untuk para panitia da moal bisa kieu urang lamun teu aya panitia nu ngayakeun acarana Allahumma sholli wa sallim wa barik pakuwu anu sami-sami hadir Bapak Kepala Desa panginten urang masuk nyebatna kuwu oge sami Bapak Kades Bapak RT aya Pak RT nu mana Pak RT ada aya Pak RT mah pasti we sanajan abdi tak kenal ngaran RT mah geus teu jauh tina sangkaan awakna begang sabab hirup RT mah jauh tina kamakmuran ngaranna ge tuda RT singkatan RT ripuh teu puguh RW ripuh wae matak hirup mah mending keneh jadi ustad tingali Pak Ustad aduh sorban hade baju gaya matak ustad usaha tara anak deres aja matak lamun ibu gaduh parawan anak gadis bikeun ka santri barokah boga minantu santri mah ibu moal hese metoha koret di rukiah pamajikan cerewet di adanan menisok nyapirakeun ai ka santri teh ibu mah cenah naon kawin ka santri mah moal aya duitan acek sahari acek komo cenah di pasantren mah entong cenah tong masantren mending sakola di pasantren mah sok budug ulah sok nyebut santri budug ibu sok geuleuh abdi mah santri budug teu majarkeun ibu teh teu apal meureun abdi ge bisa kieu teh ladang masantren Bapak astagfirullahaladzim nya bisa ceramah ladang budug ya gawat di ditu adi kumahakeun ieu beki peuting beki kararieu ieu ceramah ladang budug cenah udah masantren ngan di pasantren ngalaman jadi lamun budak ibu ayeuna keur ngaji di pasantren budug ulah sok digeunggeureurkeun keun bae ece budug-budug ge barorok mah di mana budug barokah
Nah, ieu kakarek ge geus aredan kieu. Ibu teh da ramang ieu teh. Tos taruang teh acan. Iya di dia tos di pasian dahareun. Acan, tapi di bumi mah tos dalahar. Ok dalahar we cenah aya mah nya. Ok dalahar lah kari kuapkeun. Naon hesena da ngaji mah teu hese, nu penting daek datang ece daek hadir dahar-dahar kumaha. Kersana para panitia penyelenggara bade ka mana eta teteh? Ajung bade milari Pokari Sweet juga. Yang luar biasa ya panitia punten ibu abdi teh bade rada ngalieu ka palih pengker. Sabab di pengker teh ibu ieu aya spanduk mun dibadag pisan. Yakin ieu teh kenging Pak Haji Diding sareng sapara kanca reng-rengan panitia. Ieu abdi mah nemean bu asli di tanggal 1 Rajab teu pikeun ka ayeuna panggung jiga pelaminan. Ieu abdi jiga nu rek dirahpalan. Ieu background nih ngagayot jiga sayang odeng. Aduh, hampura Pak Haji Diding, ieu spanduk teh menikat badag-badag teuing. Yuk ayeuna mah urang baraca heula ku ibu. Hitung-hitung urang teh ngabungahkeun ka panitia nu ngayakeun acara. Sok Bapak keluarkeun surat ece keluarkeun tabligh. Awas ka hade. Macana abdi mah teu ridho mun dileuwihan jeung dikurangan. Sesuaikeun baca nu aya dina tulisan. Hayu tabligh dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw. Yuh cek abdi ge tong dileuwihan, tong dikurangan. Balikan deui Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Semangat Isra Mi'raj wujudkan generasi taat ibadah. Nah, teh punten tungkul heula. Masjid Al-Hikmah Dusun Panimbang RT 12 RW 5 Desa Purwasari. Backgroundna ieu hade aya gambar Ka'bahan. Aya menara Masjid Nabawian, aya tower jam-jaman. Walah pokona mah hade itu aya masjid naon? Masjidil Haramna aya. Ieu nu jadi permasalahan fotona. Lamun abdi mah mikir ieu panitia teh ulah selang teuing make foto itu berarti nya. Ieu mah sanamina eta? Palurah mun teu make foto da abdi lain urang dieu. Ieu kori lain urang dieu. Hapus eta foto nu dua. Cuman cukup ayeuna lemur jeung acara tabligh akbar tiap Rajaban spanduk ieu dipake deui. Sakiamahna. Da ayeuna mah ieu aya fotoan. Geus moal bisa dipake deui. Tahun hareup Rajaban moal ngodang deui abdi. Da ieu abdi mah nu jadi permasalahan rek kumaha nasib spanduk beres Rajaban. Sion abdi mah teu ridho lamun dia spanduk ku aca di pentajang moe pare. Atuh da pernah paku abdi mah Rajaban di hiji tempat eta waduh spanduk mun dibadag foto abdi terpangpang 5 bulan ke depan abdi ngaliwat deui ka masjid eta. Tatu jauh ti masjid aya nu keur moe pare. Hayam keur macokan pare. Bedus eta hayam keur macokan foto urang. Leung eta palebah dipake moe pare abdi mah nu teu ridho bisi bubar acara ku aja dipake pipining WC. Ece araya. Tapi demi apa? Yakin panitia punya tujuan. Panitia punya keinginan. Meskipun ayeuna ibu teu ngadamel spandukna, tapi ibu jeung bapa nu berangkat ngaji ayeuna, nu hadir dina pangaosan penting ayeuna, ieu semua punya kemauan, ada dorongan, ada motivasi. Karena apa semua kita lakukan, panitia semua kerjakan adalah karena rasa cinta ka Nabi Muhammad. Ala Yasin Habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cobi ibu-ibu wungkul Allahumma barik lana sholli
Aduh Gusti ai jeung nu aredan ka laki ieu. Hayu Ibu, Allahumma barik lana. Oh, kompak mah. Wa baligna wa hasil maqo. Ibu-ibuna rehe sok bapak-bapak. Parae. Bapak sok atuh geura bangkit dari alam barzah sok. Yuk Allahumma barik. Aduh, tidak kalah saing sok Pak. Wa baligna wa hasil maqasidana. Yuk sok teteh deui tepakan Allahumma fi rajaba wa sabana wa baligna wa hasil maqasidana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tolong aminan ku sadayana panitia sareng jamaah ulah waka eta mah nembe nyebat namina ece lain doa eta mah ieu cek abdi geus ieu Bu akan mela kumaha ibu we sok nu penting mah nyorak we lah. Oh atuh da mengpeung lobaan ece ari edan ge lobaan mah teu era. Oh paparion atuh ieu jiga buk menang meupeuh geura ce kararieu we ce. Najan aya ge teh nyorak marlong jiga nu barogoh. Ece nuju ngaos mah tong ningalikeun ka bingung. Keur ngaji mah kudu baha. Urang teh kudu bisa terta. Sanajan urang di imah loba hulang-huleng ece. Oh, kan betah ece teh kita. Hahaha. Padahal mah di imah teh loba masalah teh. Ada boro-boro keur di imah ngahulang, keur salat ge teh husuk geuning sorangan mah. Ibu teh nu dibaca mah duh ni gaya alam nasroh laka sodrok. Ari hatena mah ya Allah isuk bagian mayar bang emok. Gaya we salat dibaca inna sholati wa nusuki. Ari hate Gusti nyeri hate ku salaki kagoda ku bituti. Aya bituti aya. Tadi abdi mah bituti teh tetangga Ceu Isah. Unggal perbo teh sok ngariung di imah Ceu Koko. Nya dibaturan ku Ceu Nunung jeung Ceu Esi. Araremok ieu tadi hareupeun imah Ceu Eti. Ngani pantes saya berjanji. Awas ibu tas rajaban mah eureunnan punya kanyu kabang naon teh. Mang Emok, ieu ece aminan kawas. Panitia sareng jamaah ulah ditepakan cicing heula. Mugi-mugi ditambih barokah. Rumah tangga urang sing sakinah. Ibadah makin istiqomah. Lanjut. Dina hawu mangih keuyeuk. Kagak kan melah ngacaprak oke cicing lah aja. Nu penting mah nyorak we lah. Abdi mah teu rugi ngacaprak oge da engke insyaallah balik mah ku Pak Haji Diding bakal dibarokahan aja. Ulah sok nyanyahoanan. Keune urusan dibahanan mah kumaha Pak Haji Diding. Dina hawu mangih keuyeuk meuli ali di pasir kirisi. Itu paku meuni teu ngicep ningali abdi mirip Dewi. Yes. Salaweh 20. Oh, bantuan Bu makna wungkul. Salaweh 20. Aya injuk dina meja awewe zaman. Resep nganjuk tarabe. Hirup osok nyeri hate tekna komo lamun teu kabagi BL. Tarikan mumpung aya ku nu disalahkeun mah Pak RT.
majar RT goreng keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra bisi digonol kelong hiji deui tari kolot bojong kasok ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco embung salat tarikan sok ece salatullah rum Rasulillah salatullah angkat deh sorana ilahi salimil minal afati wa ni'ma wa min hami wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha Rasulillah salatullah Allah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kembali dari ibu karena pokok permasalahan nu tadi urang kikian teh dorongan utama motivasi nu ngadorong kana ati ibu ti bumi daek idit ngaji sanajan geus tengah wengi eueuh deui iwati karena cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu cinta ka Nabi Muhammad. Kompak-kompak ibu cinta teu ka Nabi Muhammad. Ibu cinta ka Pakuwu. Pakuwu. Musibah. Nya atuh awewe sakilobana eueuh nu bogoheun ka Pakuwu hiji ge. Ibu wawuh teu ka Pakuwu. Ibu kenal ka Pakuwu? Ari ibu jeung Kangjeng Nabi wawuh teu? Kenal teu? Pernah pepenak teu? Tapi kenapa ibu dan bapak sama-sama merasakan jatuh cinta? Itu karena semua anugerah dari Allah Subhanahu. Rasa cinta. Aduh, da moal teh nyambung jeung Curing TV begitu. So, cek abdi kada mending kene ngajak edan. Yuk ce sokeun bae mumpung lobaan. Rasa cinta pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci. Tarikan takkan hilang sampai datang akhir masa. Renungkan. Aduh mending ngepas. Teteh sanu sok ngalatihna ieu. Seragam gaya meni arah rabunya tos selalu nas teh aco. Duh, mudah-mudahan tahun payun tiasa gentos aya perhatosan ti Pakuwunya. Amin. Aduh. Hese Pakuwu dengan grup hadroh jiga kieu teh hese asli. Mudah-mudahan teteh sing sarehat panjang umur. Iya tangan kade ulah gagabah ieu alat nu ditepakan ku teteh teh engke teh bakal minta pertanggungjawaban. Sabab anu ditepakan teh kulit teh kulit sapi. Teridohon eta hayu ditakolan. Sponsor untuk membawa kita menuju surga menang sapati baginda Nabi tercinta ku ayana ieu sholawat. Ibu maca sholawat ka Nabi sakali ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. Tong wa ka amin da macana ge encan. Insya 10 kali ibu maca sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 rahmat nu ku Allah bakal dipasikeun ka ibu jeung ka bapak nu tas maca sholawatna. Mata engke mah ibu bari mepene caroge teh bacakeun sholawat. Pantes malam Jumaah teh dipepenekeun be salaki geus diga opak bubuk oge. Ada kapan tinggali salaki oce teh geus teu puguh rupa tuh. Kuntu koneng suku jebrag tongong hideung. Sare ge meuni kerek ti luhur ti handap bau. Da moal ya salaki oce lamun teh Kangjeng Nabi ku ibu teh usapan we.
Oh kan lumayan tambah sebel cek hendak ibadah cek ibu teh sallallahu ala Muhammad aduh osok itu tara cek hendak boro-boro cek abdi getara celepot aja teh tarang salah kita dicium duh tas bulan Rajab ayeuna ibu tas Rajaban mencintai suami dengan sepenuh balik ngaji hareupeun salaki ngaula antong karena materi tapi kudu karena naon Gusti nu Maha Su matak ayeuna mah balik ngaji hareupeun salaki teh ibu sing daek ngadang danan diri lain ngadangka ngadangukeun obrolan salaki maknya hareupeun salaki ngadangka teu para ruguh da meureun salaki ge sieuneun atuh teh torojol balik ngaji oce di lawang keneh geus kieu bedu cek salaki teh itu aya bakakak hidung cek Allahu Akbar kampung naon ieu teh kampung Panimbang Makararieu ibu-ibu na aredan uyuhan paku sabar ngurus warga nu kararieu abdi masuk sieun balik ka bawa virus nyang hareupan nu aredan abdi balik ka bawa GR cek astagfirullah ieu grup ieu tapi ieu nu tukangeun ieu paku punten pangtewakeun ada ieu nu pangtarikna ieu pokona mah saha wae abdi mah saha wae nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekelan cek entong dicekek atuh dicekek mah maot cekelan sunat tamat ngaji Allah ibu malam Jumat komo kaula ancar oge masyaallah bari maca sholawatna sakali bakal dipasihan rahmat ngaulaan salaki sakali ku Allah bakal dipasihan pahala 80 ngabunuh Yahudi itu jung ibu neangan Yahudi ke Israel mah jauh kudu aya ongkos leung lamun kapangih Yahudi na mata ayeuna mah tiap malam Jumat we paehan salaki ibu teh sing alalarti lamun salaki babatukan we teh ieu mah salaki dedehem kalah amak pamajikan teh ganeng bapak sia sampeurkeun lamun salaki geus aya naon bapak ka dieu ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi di mana Yahudi mah eta dina jero calana mama kan lumayan bapak teh jam 8 geus menang 80 maehan Yahudi jam 11 laki nyaring deui kunaon bapak wayah kieu nyaring bapak mah keheul ka Yahudi paehan deui yuk cek ibu teh hayu jam 12 ngeureuyeuk deui tepikeun ka jam 3 unggah jam maehan Yahudi dijumlahkeun teh tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaburangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojol teh entog cek entog teh raos aduh cicing ieu mah urusan 20 tahun kan igir cek Allahumma sholli wa sallim wa barik Allah deui urang kikian teh kunembongkeun rasa cinta ka Nabi Muhammad di mana cinta urang ka Nabi Muhammad akan tetap abadi tidak akan sirna tidak akan pudar beda jeung cinta ibu ka suami abi rek naros ka ibu ari ibu ayeuna ka salaki geus kolot kieu boboh keneh henteu tuh tukang geus teu barogoheun ari akan ka pamajikan ayeuna masih keneh cinta henteu tuh geuning nu geus maot ge hirup deui ditanya kitu mah ibu kalau bapak mencintai istri ada batasnya wajar. Kalau bapak sekarang ke istri sudah tidak ada cinta wajar. Karena istri bapak sekarang sudah tidak cantik lagi. Tewak. Baheula ibu Nuh Nurso teh. Ayeuna mah geuning malam Jumat teh salaki teh kalah napakuran pamajikan lain ngeukepan. Ya Allah ningali pamajikan teh kalah keung jiga kunti. Susu ditoel menit oyag-oyag. Dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak. Penasaran ku salaki dikenyot kalah nyelap nah huntu ada berarti cinta ibu dan bapak tidak akan selamanya kunaon cinta jelema ka jelema teu lila nya wajar cinta urang masuk keuna kuse lain setan ngece oh ibu aduh kalau orang sedang jatuh cinta masya Allah makanya sukanya paribahasa kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membara tai kucing terasa peda. Wadul cek saha anger we tai kucing mah. Tu apalon hasem itu mah. Eta berarti korban itu teh. Nu pernah ngaletak tai kucing.
Ih, pernah ngajauh Hasyim ge berarti pernah ngasan. Abdi mah teu apal duka Hasyim duka pahit. Da can pernah noel acan. Ibu, cinta orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin ibu istimewa, ajib, luar biasa. Kita belum pernah sampai saat ini bertemu. Kita sampai saat ini belum pernah berjumpa. Pandangan mata penglihatan kita belum pernah melihat bagaimana postur tubuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga ibu dan bapak belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya. Tangan ibu dan bapak belum pernah berjabat tangan sesalaman jengkang jerabi, tapi kenapa timbul rasa cinta? Itu yakin semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan, sebelum ibu bapak diciptakan. Ternyata Allah sudah terdahulu menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Mudah-mudahan para panitia nu ngayakeun ieu acara didukung keluarga nu mika cinta ka anjeunna, ka junjunan urang sadaya, ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah kita semua. Marhaban ya nurul, marhaban jadal Husaini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lila teuing. Nabi Muhammad ibu sekarang sudah tidak ada. Kita hanya bisa menahan rasa rindu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Hanya merindukan ya Allah, ya Rasulullah, kami rindu karena mual aya nu bisa nyafaatan iwal ti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi untuk kita semua umatna nu aya di Panimbang. Jangankan materi, jangankan dunia, jangankan harta, nyawa pun ridho dikorbankan. Bahkan Nabi Muhammad sebelum wafat ibu nitipkeun ka para sahabat. Naon nu dititipkeun? Sambil menetes air mata Kangjeng Nabi, ummati, 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 nitip umatku, nitip umatku, nitip urang Panimbang ieu umat kaula. Sok sieun khawatir hariwang Nabi Muhammad urang dieu cilaka dunia akhirat. Bu, ibu, sementara Nabi Muhammad khawatir ka ibu jeung ka bapak. Punten bapak ayeuna jeung ibu ulah amun sorangan. Jika nunya akang ayeuna peringatan pengajian Isra Mi'raj diperingati jauh-jauh di jugjug anggang di teang. Nu diharap naon? Ulah hayang karena ningali abdi. Yang kita harapkan adalah syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan abdi teu ridho lamun ayeuna bapak kompak pengajian sementara hasil Mi'raj Nabi salat teu dilakonan. Tuh ibu aya masjid. Ingat perjalanan Isra Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Berarti bapak salat teh kudu di masjid. Osok salaki ibu dijurungkeun ka masjid. Sok arinit. Sing kompak atuh osok. Abdi rek maros ieu. Kapar tersangkana. Akang ari ka masjid sok sumanget init, sumanget balik. Oh kompak-kompak Kang. Akang ari ka masjid sok sumanget init, sumanget balik. Bagus. Mending kene sumanget balik daripada teu balik-balik di masjid. Atuh da ayeuna mah loba dunia nu dipake balaga, tanaga nu dipake sombong. Ari mangul semen jeung ayeuna pare sakarung kaduga, ari ka masjid dengan ukur ngalengkahkeun suku dua jeung ngangkatkeun padangan dua bari ngucapkeun Allahu Akbar. Lohor opat, asar opat, maghrib tilu, isya opat, subuh dua, masih keneh banyak bapak-bapak para pemuda nu teu mampu jeung nu teu kaduga. Betul? Teu betul ieu salah eta teh. Tadi tapi suruh Pak Haji Dik abdi marugrug. Bu Haji cenah alhamdulillah di Masjid Al Hikmah mah kompak nu berjamaah teh disiplin. Da kabuktian dur waktu lohor bedug geus di masjid.
dur waktu asar kokol geus ditajung. Jadi nu panggeulana asup ka surga teh bedug jeung cek bedug teh bye bye Pak RT. Eta bedug rek ka surga. RT nama eueuh keur macul di sawah. Bu, pahala bukan main, sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Ketika salaki ibu lolos, ketika salaki ibu letoy, sing diberi vitamin ku ucu. Cenah geus diberi vitamin salaki abdi mah leuleus wae. Solusi terakhir, salaki hayang semangat ke masjid, ku ibu sing sering diberi sumanget lain susu. Atau diberi susu mah kalah ngagingel di imah ucu teh. Mapai jalan bantuan ngajugjug kahiji masjid ngajiji kalembur teu karasa capek na sabab aya apa maksudan bade naon maksud ka masjid hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing Nabi Muhammad sabada nitipkan ummati sion cilaka dunia akhirat umatna hariwang. Ternyata nu kadua Nabi Muhammad nitipkan as-salat nitip salat. Di mana laksanakeun salat babarengan di masjid salaki curungkeun meungpeung meungpeung cag sing daek ka mas. Jangankan salaki ibu sehat cager keur gering oge wayahna ku ibu salaki jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah atuh meureun kudu gotong ka masjid. Mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun. Yakin bapak lamun tos gaduh tujuan kayang ku kakoyong bapak mual gedag kaanginan leueur pasti makal naon itu poek makal naon senter hujan make naon lamun leueur bapak belaan nyanak itu lamun poek bapak melaan bekal baterai lamun hujan belaan make maksakeun angkat ka sae henteu ibu lamun salaki ibu hujan di payung ke masjid nya henteu tuna we di luar payung nama atuh salaki teh moal salat di masjid teh eueuh kalah nyekel payung we kieu ye meureun da geus moal bener ngaji jeung pasien mah teh cek cek Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada. Kembali deui kepada kita semua punten Pak. Hidup di alam dunia itu kita tidak akan selamanya. Nabi Muhammad wae wafat, Nabi Muhammad wae ngantunkeun komo urang nu teh RT acan. Pak RT maot, tukang gapleh modar. Da tukang gapleh mah tara bener eueuh sok dina riungan teh plak modar. Plak modar. Lah genep kacekek cenah. Geuning Bu Haji apal salaki osok. Bu Araya orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa apa RT apa RW apa kuwu aya keneh eueuh ieu aya keneh Pak kuwu keur nyapek eueuh nah pira ku ieu Pak kuwu ririu ieu aya keneh. Astagfirullahaladzim. Ya tingku mawar dari dia mah kararieu. Bu. Ibu. Lanjut. 5 menit deui. Wios nu kieu ngasubuh. Aya nu pernah ceramah di dieu teh bikin kasubuh. Aya. Geus sabaraha ustad nu maot di dieu. Atuh ku abdi ditaros ibu siap teh bikin kasubuh. Siap. Tak berarti urang panimbang mah ibu-ibuna kabeh resep ngabohong aja lah. Salat nitip kade akan daun kena disombongkeun ieu mah dur lohor pogog asar hampa magrib tunuh isya tibra subuh kaberangan nu antukna di dunia sangsara di akhirat cilaka naudzubillahi min sok aya ibu hoream kana salat jujur ceulah abdi ge sarua osok aya panghoreamna salat naon isya ayeuna tuh salat isya ajan
awas nu teu acan bisi datang malaikat nanya rek kumaha dia Ceu Isa di abdi tepikeun kaina Ceu Isa malang lingling gara-gara kabawa ngimpi keur ngimpi baru Ceu Isa teh ditanya ku malaikat man robuka kabeneran Ceu Isa acan salat Isya ya Allah ieu geuning aya malaikat nanya beureun maot ieu teh Gusti kumaha abdi can salat Isya malaikat turun-urun na impian bisa teh man robuka ai pas teh breh bontak teh lain malaikat salaki bi Isah luhurun dasar kabawa ngimpi ku kupingan bi Isah man robuka padahal salakina mah robuka aduh awas ibu panghoream teh salat jeung salat ditambah ku sholat lo tambah dari sholat eling sok atuh bareng umat eling teu areling ieu mah eleh ku HP ieu mah ari HP elit ari ngaji sulit ari ilmu TikTok banyak yang hafal ari ilmu tajwid banyak yang gagal teruskeun ka paku zaman dulu sampai zaman sekarang beda baheula mah ibu jeung ayeuna TikTok ayeuna mah di jogedan baheula mah TikTok teh di lebuan Gusti abdi masalah sakit ge meni molotot si eta teu majarkeun tadi menyebut gelo ka abdi itulah manusia jika nu teu apal kana kasalahan sorangan teh di rumah sakeun ibu komo mun ditobatan padahal urang teh KBG boga komo awe kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap pecelain hitut pasti ting agung eta awewe kasopanan eta terus jadi kebiasaan matak nyebut gede hitut ari keur maleman pertama bajeng salaki teh ibu teh hayang hitut teh diplastikan hayang kiih ditahan ayeuna mah teu sopan liwat hareupeun salaki perepet rek diuk prot salakina ge ngahulung anjir kenal pot ditu banyak acara Siti Khadijah matara prat-prat gitu aduh ayeuna ibu sabada peringatan Isra Miraj tingali Siti Khadijah baginda tercinta istrina Kangjeng Nabi kumaha kalakuanana wa tawadu rendah hati henteu sombong sami jeung Kangjeng Nabi mata punten ibu di dieu nu baleunghar ulah sok loba ayeuna poho kana ibadah nu beunghar ulah sok sombong dipentajang udunan nyeun masjid teu mere dipentajang ayeuna udunan rajaban teu masihan sedengkeun hirup mah geus maot moal dibawa eta geulang jeung kongkorong dunia teh ditinggal sok tapi si can aya nu sedekah ka masjid geulang jual kodoan ayeuna dikeun ka Haji Diding atawa ka kiai we cek anu ngawuruk ngaji di dieu abdi mah matak teu hayang boga geulang lain teu boga duit teh ge bakal meunang ti Haji Diding abdi mah nya cek da sok emut geus maot mah geuning anu bakal maslahat mapat tepikeun ka akhirat teh hiji sedekah jari dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu sombong. Siti Khadijah mah semua hartanya habis dikorbankan untuk membela agama. Ari ibu mah tong boro-boro dikorbankan kabeh jang ngabela agama. Boga geulang hiji ge menikat sombong haja we gagaro api-api ararateul. Pedah loba batur. Aya nu kitu aya? Aya? Motor mah diganengkeun knalpotna nyaho da eta teh can lunas. Matak ngajina ge ngahulung da eta teh pabeulit jeung Mang Aang. Lain Aang haji, Aang suran eta teh. Sabab nu hadir teh ya dua rupa, mun anak muda kerja tuh cinta, mun ibu-ibu kerja tuh tempo itu. Ibu, bu, da moal ngeunah atuh digas teh motor teh kalah nyeniran setoran, dibawa mengkol di rem kiri dit alah. Hanya kalau cek ayeuna kongkorong dianggo imah gedong, aduh di tempatan isukan mah ibu maot, anger we nyang kerdong dina jero taneuh, dibalikeun deui ku Allah kana asal. Ibu ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh urang oge ecok akan bae da ieu mah ririwa beureuh ecok rek balik deui ka taneuh ecok mah nu harir mah jung balik deui ka imahna jang naon imah gede geuning balik ka rek ngaliang kawas jangkrik ecok teh Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tidak ada yang mesti kita sombongkan. Matak lamun ayeuna ibu jeung bapak marange ngarango acuk bodas ka panitia ieu tadi nu mere cai. Kita lambang ecok. Da geus maot moal aya dibungkus ku gamis hideung.
geus maot mah moal aya di pakaian ayeuna dibungkus ku warna beureum anger we ku kain kapan warna naon warna bodas jadi akam ada tos ngacuk bodas gampil ayeuna maot teh kantun ngurebgeun we Alah, sok ibu tinggali Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah mah satu-satunya wanita yang dirindukan seep dunia. Nah hartana habis dikorbankan untuk agama. Mata ibu bisa aya kongkorong saeutik, aya ayeuna anting hiji, bari leutik, kajen leutik, meunik kene dijual disodakohkeun. Sok daripada eta kongkorong ku salaki dipake kawin deui. Abdi mah sok sieun kitu abdi mah ladang tip animbang dibere ayeuna duit tuluy dipake meuli gelang kakaret 2 minggu abdi geletuk maot salaki nu atuh mangi gelang anyar tuluy kawin deui salaki teh mas kawina gelang urang jaba awewe nu dikawin teh si Besti sok da nyeri hate aja Nabi Muhammad wafat siapa yang diwariskan oleh Nabi ulama. Didi aya ulama kiai aya ala ulama warasatul ulama itu pewaris para nabi maka lamun ibu cinta ka ulama man akramal ulama faqad akramani ibu cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi tong karoret ibu ka kiai teh sataun sakali masuk atuh bade Idul Fitri THR-an ke teh ku sarung BHS ieu mah kiai teh sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan jadi we di lumur abdi mah ayeuna teh loba kiai jujur tuh Gusti ka kiai nyebut jurig tadi ka abdi nyebut gelo ari si abdi mah terugi dah disebut gelo oge nah teu naon nu penting balik menang doa ti sadayana kan masalah duit mah cek abdi kumaha Pak Haji Iding dibere we syukur henteu we piraku kitu di bahanan we alhamdulillah henteu we mah nya keun da Pak Haji Iding ge jalmi eling ieu eling teu Pak Haji Iding tuh Pak Haji abdi mah nyeri hate ari abdi mah tadi ku itu disebut gelo giliran Pak Haji Iding disebut eling abdi mah rek dendam ka Pak Haji Iding tah nang tukun eling henteu Pak Haji Diding kumaha engke mere gede jeung leutikna kompak we pokona mah mun mere gede berarti Pak Haji Diding teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede tos lah walatra Pak Haji Diding ayeuna mah dipitnah keluarga lah abdi disebut gelo Pak Haji Diding disebut teu eling ayeuna kieu disebut jurig kembali ka Pakuwu punten Pakuwu urus warga nu aredan kieu jeung jeung macanak rukiah Pakuwu Bu araya masyaallah tingali akang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha Nabi Muhammad dalam berkeluarga dalam berumah tangga ka Siti Khadijah selalu ngamanja meskipun ayeuna Siti Khadijah paut usianya lebih tua Nabi Muhammad 25 Siti Khadijah 40 tahun usiana tapi tingali Kanjeng Nabi kumaha ka Siti Khadijah ya Humairah manggil dengan bahasa wahai bidadariku pernah ibuku salaki disebut gitu nya ada salaki ge meureun mikir makanya pemajikan hidung ya Humairah nya keung ya Humairah wahai bunga jaber kotoku nah naon ge sesuaikeun we atuh jeung saldo jeung ATM aja mun kitu sapertos Pakuwu bade manggil papa piayang ge da pantes saldo pinu aduh sampean lencop ari eceu mah manggil papa pe suku jebrat di mata karareueung geunglung salemur panimbang panggilan papa piayang ari pagawean ngalaan jengkol papa bade ka mana ngalah jengkol yayang mau kemana ngaramet pap budak meni manggil nage ka irungna teh sopan nyokap ka bapana bokap terojol teh uwana wakap ibu bu makana Nabi Muhammad pun tanpa nyontohan ka Siti Khadijah selalu ngamanja bari wafat oge Nabi Muhammad ditipkeun nu katiluna An-Nisa nitip awewe punten Pak Nabi Muhammad teh nitipkeun lalaki henteu hidup awewe tingali ayeuna Pak rame acara ku lalaki ku awewe nu garane nu sok rariweuh nu sok manyun lamun salaki teu boga duit nu epes meer babari leweh
nusok nganyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah ya Gusti ngaji geus tengah peuting kana neraka alhamdulillah naudzubillah kemen makana punten Pak Bapak itu jangan suka menyakiti hati istri. Nabi Muhammad mah tong boro-boro nganyeri ngahyanati menyakiti miwarang oge tarak ka bojo teh ari ece mati balik dititahan wae betul teh Bu sabab dipertegas diperkuat Ibu dina kitab Ukudul Ijen seharusnya yang mengerjakan dalam rumah tangga itu bukan istri tapi salaki time 3 gerok masak ngepel eta teh kudu nama kusa jadi enjing mah ece teh caricing tong ngana rejo da eta teh kewajiban salah ngan ibu punya tanggung jawab punya kewajiban ka salaki kudu taat kudu turut cek salaki nyangu cek salaki masak aduh keneh we ece sok aya ece nyeri hate ku salaki sok jawab mumpung aya partersangkana oh sok aya ibu nyeri hate ku caroge oh sok ibu jeung salaki pabaeud-baeud rajeun ibu jeung salaki jamedut teu puguh judul tapi sok akur deui tah tong boro-boro ibu abdi ge osok piraku cenah tukang ceramah ayeuna pase jeung salaki da ustadah juga manusia matak abdi mah tadi keung ku MC dipanggil teh meunikat bodul al mukarramah hajah ustadah teu salah kitu eta manggil Acan Abu Haji Mamani Alim disebut gitu abdi mah teu bangga asli Bu sumpah mun abdi ku ayeuna MC dipanggil al mukarramah teu bahagia kalah tu geunah disebut ustadah abdi ayeuna lain abdi teu hoyong tapi teu ngareunah sabab ayeuna mun dipanggil ustadah kalakuan abdi jauh tina ngaran ustadah abdi ayeuna dipanggil hajah jauh tina kalakuan abdi anu geus disebut haji nu pernah ka Mekah ka tanah suci naon sababna ayeuna teu saeutik jalmi nu geus ka Mekah dorakana mah leuwih keneh loba daripada nu can ka Mekah aya teu disebut haji teu ngalieu aya nu kitu awas ibu ongko geus ka Mekah tapi koret ka bina-bina aya di dieu geus ka Mekah tapi koret wae tah ieu nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur ieu teh oh matang abdi pada keung tadi disebut ustadah naon sababna abdi jeung salaki sok pasea oh nya ustadah pasea amari wakomo 2 poe teu akur tah Haji Didi jadi hate abdi mah ku salaki ceuk kunaon atuh abdi teh bageud wae ka umi koyong nenen mung naon atuh hoyong kopi teh hayang ge cenah umi jujur tas di mana har kapantos ngaos asli tabu teu percayaeun wadul cenah tong sok ngabohong ka salaki manya balik ngaji dina mobil eueuh berkat tah eta abdi mah punten Pak Haji Diding eta abdi mah nu sok matak jadi pasiat teh eta matak nitip Pak Haji Diding uih ti dieu abdi tong nyieun pipasieun jeung salaki ih daripada abdi engke jeung salaki pasea sok mending ributin jeung Pak Haji Diding aja MC teh kemana ya MC? Pak Wawan MC teh nya? Oh iya? Oh Wawan asli orang Sunda ya teh. Da lamun Jawa mah Wawon. Pokona mah Bu, urang Sunda mah ngaran teh ku A, hurufna ge kana A, lamun Jawa mah kana mun di Sunda AA berarti di Jawa mah ari eta palurah saha namina? Irfan gaya Make Muhammad Irfan aduh itu ada inung Nabi Irni bapak namang topan jadi Irfan asa jadi kaingetan aya tetangga ngaranna Irfan jang meni gaya cete ngaran teh Irfan pancena singkatan cenah umi tina naon bapak abdi cenah jeung mama abdi ari mama saya ngaranna Irni ai bapak cenah topan jadi Irfan oh kumaha cete ceng lamun inung maneh mumun bapak maneh iding kabayang lamun bapana Abbas indungna kokom anakna jadi itu eta palebah nu leuwih goreng mah bapana Tata indungna ai anakna jadi ari abdi mah sae pun bapak teh ibu masih nami teh abdi pangagungna Aah nu kadua Beben nu katilu Cecep jadi trio ABC jadi lamun ngageruan teh ABC teh jiga tatangga Jajak Lili Keken atuh di geruan teh Jali Ken aduh Kang Irfan mudah-mudahan Kang Irfan sehatnya
Ya Kak MC Kang Wawan asli orang Sunda, Jawa mah Wawon. Itu pasien nen. Asli ce. Budak alit ceri muarepeh lamun tacan di pasien naon. Nen. Ibu isin teu lamun ayeuna dinu loba batur. Budak ayeuna nangis ngaburialkeun nen. Isin teu? Demi saha? Tong boro-boro dinu kieu eueuh dina beus. Batur aya jabat teu wawuh. Budak koceak cerik. Cik ibu teh burial loh nyok ieu nen. Rehe da ku ibu teh tara dibunian da budak bisi ayeuna eungapeun. Diantepkeun we susu teh ka mana karep. Eta mun budak ibu geus rehe, osok ku ibu dipasikeun ka kene. Osok ku ibu dipasikeun ka supir ditabarekeun. Da eta mah khusus jang saha? Eueuh ka era jang anak mah tak kitu Kang. Mata cinta nu abadi teh cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta indung bapak ka putrana, sok kanyaah indung ka cinta indung ka anak melebihi segalanya. Buri Allah nyotrehe weh. Coba ibu lamun dina mobil bapakna salakina gogoakan. Wah. Rek dibikeun ku ibu moal. Sanajan ka salaki. Meureun nu aya mah bibir salaki teh ku ibu teh dicingin. Sia teh ngerakeun ganeng. Beda waktu lamun wengi nemeh. Budak ceurik yeuh nen, budak rehe bapana ngil gogoak. Kabayang meureun ku ibunya paku rok jabrik teu ngapeuting gogoakan. Cek paku teh meureun cek ibuku teh yeuh sampeurkeun bapak tah sabelah deui ngangurkop. Sok parasmanan jeung budak tah. Ida aya lalaki mah mau bisa nyusuan. Matak dina katerangan opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe. Naon? Hiji men, moal aya lalaki nu men paling ge mencret. Dua nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil tingali paku salirana ageung patuanganan ageung da lain orok kadut eta teh eceuk. Hamil moal tiasaeun meskipun pangkat paku pabinsa sina hamil tong boro-boro 8 bulan sami oge moal mampukeun tapi awewe sanajan awakna leutik begang garing ipis hideung hamil 8 bulan bisa Pak luar biasa. Matak jangan pernah engkau menyakiti hati istrinya Pak. Da rumah sararehe ibu istri bapak bukan diciptakan dari tulang kaki, berarti istri bapak bukan pantas untuk diinjak-injak. Dari apa istri bapak diciptakan oleh Allah? Dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, berarti istri bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Well, araya Nabi Muhammad tenitipkeun lalaki matak negara Indonesia ge aya agenda Hari Kartini teu aya Hari Kartono eueuh Hari Irfan eueuh teu aya dharma wanita teu aya dharma pria. Aya deui hadis Nabi na al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak diceritakan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Surga di atas kepala bapak. Punten Pak, matak sing ah ka bojo, ibu sing ah ka indung, doa indung ka anak sami jeung doa Nabi ka umatna seukeut Allah batang silat dina pada taya tolak ijabahna. Matak luar biasa, termasuk cinta yang abadi adalah cinta indung ka putrana, cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka umatna. Balas ning cinta Nabi Muhammad ka umatna bade wafat nitipkeun ummati syarat ibu hayang ayeuna salamet dunia akhirat sesuai amanat Nabi, wasiat Nabi. Janganlah engkau tinggalkan naon Bu, urang kudu bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus, lohor 4, asar, maghrib, isya, subuh 2. Yuk ibu lakonan berjamaah di masjid. Urang pada nyelingan diri ku pepeling ku hariring. Yuk cek ibu tadi panghoriamna salat subuh, ayeuna mah urang ngajakan salat asar we atuh bareng. Eling tarikan mus salat asar tuluykeun tong kagok tarikan
jaga di akhirat. Hariring nu kitu ngajak eling ngajak teu eling. Ngajak teu eling mohon manya wayah kieu ngajak salat asar. Ka subuh ge lila keneh. Mata abdi mah teu ngiringan euceuk, da bisi disangka teu eling. Da kan da ieu mah tos ti awal ge aredan. Mun bahkan sapali mah aliran sesat kapan urang dieu mah geudinya tadi ge nu marawat tarahlil. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk Bapak tas rajaban mari kita tingkatkan keiman. Sabab hirup di alam dunia penuh dengan uji, dengan coba, dengan rintah. Sanajan bapak-bapak keur pangajian pasti sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana ece. Emang di dieu aya rana nu ngaji? Aya di dieu nu hadir rana aya? Wiosnya rana-rana ge asal nu ngereueuh ibadah, ngereueuh ngaji, da teu aya rana ngeunah Pak. Di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku, pugu matak jadi rana ge bau. Da paku oge sarua dijieuna mah tinu barokah. Bismimiti kapitna ieu kuwu disebut nu bau. Akeun da wargana ieu mamitana oge. Bu, Ibu, pasti ayeuna mah urang sing areling kiai sok nyemutan eling-eling dulur ibadah ulah beurang peuting ulah bisina kaburu iraha urang maot tuka ece duka Mang Wawan nu ti payun duka Mang Irfan nu ti heula duka abdi nu ti pengker duka sabalikna abdi nu paneuri pakuwu nu ti payun ngan ke heula Pak Kiai mah ulah wakainya Gusti Pak Kiai masing sehat panjang umurna sabab ayeuna lamun Kiai wafat duluan bade ka saurang naruskeun ilmu agama da Mang Irfan mah moal bisaeun asli ece matak lamun Mang Irfan maot ti payun mah teu hariwang ece mun Kiai maot ti payun hariwang naon sababna ece Kiai mah bisa ngagantian sosok Mang Irfan maot Kiai moal bisaeun Mang Irfan ngagantian sosok Pak Kiai matak lamun bisa manawar ka Gusti nu maot ti payun teh mending keneh Mang Irfan heula atawa tukang son heula nya karunya tukang son mah geura ece jaba ripu jaba sorangan jaba susah kunaon susah meuni teu kabeuli kopeah-kopeah acan mata ku abdi marek didoakeun tukang son teh sing ka surga bareng jeung salon-salona jumang panggul we ku emang. Aduh, Ibu, Bapak sadayana teu karos geuning tos jam 11:30 abdi teh can aya waktos istirahat. Cicing da jam abdi mah jam 11:30 ieu teh. Mudah-mudahan Ibu teu karos tos sajam langkung 10 menit. Abdi mah tos aya kila-kilana Bu sanajan mah ningali jam benten atuh da tuur tos leuleus, punduk geus kanel, tunuh geus terus-terusan karaos. Mudah-mudahan Ibu jeung Bapak angkat ti bumi ka dieu sing dihaputkeun dosa. Aruih ti dieu urang sing pada karenging ilmu anu manfaat. Ulah ningali abdi nu saliwat tuh tingali mah kiai setempat abdi mah ka dieu saliwat kiai setempat mah anu salamina dibutuhkeun ku ibu da yakin lamun urang di aya nu maot tatangina aya nu maot carogena jeung bojona moal matak miwarang abdi nu ngurus janajahna anger kiai setempat ibu anak ayeuna hoyong soleh ibu anak gering menta kiai teh menta naon cai jang nyageurkeun anger ka kiai setempat moal ka abdi kanu jauh matak ajenan kiai setempat ulah ngadon ngajenan kiai saliwat tos matak abdi tong dionang deui ibu ka dieu mangpaatkeun we kiai nu aya ngonang tinu tebih mah Pak Haji Diding resikona ageng sodako saeutik era gede eueuh muhun matak atos we nu aya lah ngan cenah bisi keukeuh kapaksa urang panimbang hoyong deui ngonang ceramah tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we supados teu putus silaturahmi sabab barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur ece kana duit wae. Allah ibu bapak sadayana syariat urang ku Pak Haji Diding ku sadaya para panitia dikempelkeun dina wengi ayeuna dikempelkeun di bawah tenda urang hakikatna dikieukeun ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang ibu bapak sadayana jaga dikumpulkeun ku Allah dugikeun ka surga
Akidah sing semakin kuat, makrifat sing semakin akurat. Silahkan tampilan boleh beda, tapi akidah tetaplah sama. La ilaha. Yuk sama-sama bacakan, tepakan ku ibu-ibu. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cipeujuh jalan Cieureih meuli kupat di abonan, pepeujuh pami maruli ulah ngupat ka awonan.